Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Para siswa kelas 8 di mana wae ayana, tepang deui sareng ibu dina pangajaran bahasa Sunda. Kumaha hidup sadayana daramang? Mudah-mudahan hidup aya dina kayaan, sehat walafiat. Dinten ayeuna urang diajar perkara materi enggal ya di semester 2. Parantos siap? Yuk urang kawitan. Bismillahirrohmanirrohim. Pangajaran hiji, pakeman basa Sunda atau idiom. Kompetensi dasar 3.4 mengidentifikasi kekayaan idiom bahasa Sunda dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dengan memperhatikan struktur teks, fungsi sosial, dan aspek kebahasaan. 4.4 menyajikan kekayaan idiom bahasa Sunda serta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dengan memanfaatkan berbagai media. Tujuan pembelajaran. Setelah selesai mempelajari materi pada bagian ini, peserta didik diharapkan dapat memahami idiom bahasa Sunda, babasan, paribasa, panyaram, kila-kila, serta dapat mengkomunikasikannya dalam bentuk percakapan dan tulisan. Pakeman basa Sunda, paribasa, jeung babasan. Naon pakeman basa atau idiom teh? Pakeman basa atau idiom nyaeta ungkara basa anu kekecapanana geus matok, puguh entep seureuhna sarta miboga harti anu beda jeung harti kecap asalna. Naon wae nu kaasup kana pakeman basa atawa idiom dina basa Sunda? Nu kaasup kana pakeman basa atawa idiom dina basa Sunda nyaeta: hiji, paribasa, 2, babasan, 3, cacandran, 4, uga, 5, rakitan lantip, 6, caturangga, 7, gaya basa, 8, kecap kiasan, 9, candra sangkala, 10, repot. Naon ari paribasa teh? Paribasa nyaeta ungkara winangun kalima anu kekecapan katut susunanana geus matok. Maksudna geus puguh. Biasana ngandung harti babandingan minangka siloka lakuning hirup manusia. Kumaha contoh paribasa? Contoh paribasa di antarana: hiji, cikaracak ninggang batu, laun-laun jadi legok. 2, monyet ngagugulung kalapang. 3, lauk buruk milu mijah. 4, cul dog-dog tinggal igel. 5, ari umur tunggang gunung, angen-angen pecat sawet. 6, mapatahan ngojai kameri. Tah eta contoh-contoh paribasa. Lajengkeun ya. Naon harti paribasa cikaracak ninggang batu, laun-laun jadi legok ieu, sarta kumaha larapna dina kalimah? Hiji, cikaracak ninggang batu, laun-laun jadi legok, hartina sakumaha hesena oge pangajaran atawa pagawean ari dileukeunnan sarta dikeureueuh mah tangtu
bakal bisa sarta rengse. Nomor 2. Contoh larapna dina kalimah. Paribasa cikaracak ninggang batu laun-laun jadi legok, mangrupa paribasa pangjurung laku hade. Pikeun barudak sakola, sangkan diajar ulah bosen, kudu rajin tangtu bakal bisa. Gitunya. Lajengkeun ya. Naon ari babasan? Babasan nyaeta ungkara basa anu dipake harti injemanana sarta eusina mangrupa babandingan anu ngagambarkeun kaayaan, kalakuan jeung pasipatan jelema. Kumaha contoh babasan? Hiji, amis budi, hartina ramah teu judes. 2. Gede hulu, hartina sombong adigung. 3. Hampang birit, hartina teu hese dititah atawa rajin daekan. Kumaha contoh babasan lamun dilarapkeun dina kalimah? Nomor 1. Neng Oki keur geulis teh amis budi, pikaresepeun pisan. Nomor 2. Jadi jalma ulah gede hulu, bisi eueuh nu maturan. Gitu ya. Eta contoh babasan. Upami nu tadi paribasa. Dua-duana kalebet kana idiom bahasa Sunda. Ngartos? Lajengkeun. Tah, supados hidup langkung paham kana paribasa sareng babasan, hidup kudu rajin. Rajin maca, rajin diajar, rajin muka-muka tina sabara sumber diantawisna tina internet, nge-browsing ya. Supados terang tina buku paket oge anu dibagikan di sakola tiasa ku hidup ditinggalan. Naon contoh-contoh paribasa sareng babasan. Ngartos sadayana? Nah, ayeuna aya pancen latihan soal. Nyaeta pakeman basa Sunda paribasa. Nu kahiji, naon harti paribasa di handap ieu? Nyaeta aya monyet kagugulung kalapa. 2. Lauk buruk milu mijah. Cul dog-dog tinggal igel. Ari umur tunggang gunung, angen-angen pecat sawed. Anu pamungkas, mapatahan ngojai kameri. Pilarian hartosna. Atanapi taroskeun ka ibu ramah hidup. Upami temendakan tiasa browsing tina internet. Ya, taroskeun ka Mbah Google. Ya, lajengkeun anu kadua. Saparantos hidup terang ngeunaan harti paribasa anu dina soal anu di nomor 1. Lajeng larapkeun dina kalimahna sapertos contoh tadinya. Cikaracak ninggang batu laun-laun jadi legok. Jadi lamun diajar mah kudu terus-terusan supaya pasti hidup bakal bisa sanajan dianggap hese eta pangajaran, tapi lamun terus-terusan dibaca, lamun terus-terusan ditengetan ditalungti ku hidup tangtu bakal rengse, bakal bisa. Gitu ya. Nah, tulujeun engke kana kalimahna paribasa kasebut siga contoh di luhur. Terus anu bagian cena cing teangan browsing tina internet. 2 contoh paribahasa Sunda anu sejena. Lianti anu tos aya dina materi ayeuna. Lengkep jeung hartosna. Hartos sadayana? Nah, eta ngeunaan latihan pancen soal paribasa. Aya deui nu kahiji, anu salajengna. Nyaeta pancen latihan soal pakeman basa babasan. Lamun paribasa mah tadi kan panjang-panjangnya kalimatna. Upami babasan mah pondok-pondok ya. Ungkarana pondok-pondok.
sapertos tadi amis budi gitu ya. Nah ayeuna naon cenah soalna teh, naon harti babasan di handap ieu, naon hartina hejo tihang, naon hartosna panjang leungeun, naon hartosna layar gado, naon hartosna kurung bato, naon hartosna leutik buri, biasa di pilarian browsing tina internet, tias tinggal dina buku paket, tiasa naroskeun ka Ibu Ramah Hidup, tiasa ninggal dina kamus bahasa Sunda ya. Seueur sumberna. Lajeng nomor 2, tuluy jieun kana kalimahna. Babasan anu dina soal nomor 1 tadi. Ya, sing sae kalimatna. Teras anu pamungkas, cing teangan browsing deui tina internet 2 contoh babasan Sunda nu sejena. Jadi ulah anu atos aya dina contoh ya. Ngartos sadayana? Mangga rengsekeun pancena ku hideuk sing leres sabada direngsekeun. Mangga tiasa diupload kana Google Classroom. Parantos ngartos sadayana? Wilujeng midamel pancen wilujeng diajar. Sing sumanget ya. Rupina dugi ka dieu pangajaran basa Sunda. Hatur nuhun kana segala perhatosana, tetep ngajaga protokol kesehatan. Mugia urang sadayana aya dina panangtayungan Allah Subhanahu wa taala sareng wabah pandemi Covid-19 ieu enggal rengse, enggal beres, enggal teu aya di alam dunia ieu. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.